ce araya repeh awewe jempe pak aduh aya lalaki 50 orang nu nyorangan 5 coba nu nyoran lagi kalah keung serajin ngagerem pak makana ya Allah ya asli panitia kudu bangga mun dina peuting ayeuna teu aya awewe rek kumaha asli ieu acara moal rame leres teu Bu ditinggali ku abdi dirasa-rasa ku abdi tita tadi ternyata nu ngaramekeun ieu acara lain lalaki tapi awe nu garandeng awewe sok sing tarik nu seueur ngaos ayeuna nu sok rariweuh ku pakean nu sok babari lewe nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu sok unyak anyuk tara bebeja tuh matak dina naraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah Gusti kana naraka dulilah ibu kana naraka mah tong syukuran atuh naudzubillahi min cek angkat di tribal nakan Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah sabab ieu nu ngaos teh ibu-ibu teh teu sami nu bahagia aya nu susah loba bahkan katawis nu beh ditu mah ece jiga nu keur laloba pikiran ngaosna teh ngaralamun ngaharuleng jigana eta teh keur mikiran Mang Aang yeh sanes Aang Asep Aang Suran ece oh nah aya tos karolot kieu mah atuh da lain waktuna jaratuh cinta geus kolot kieu mah waktuna jaratuh tempo hapunten mak keur ngaos mah ulah sok ngalamun keur ngaji mah ulah sok balangah komo tu genah mikiran di imah loba mas alah titip keur ngaji mah urang teh kudu loba sedekah ceu tos biasa ibu di lemur ieu pangaosan kieu kompak tos biasa alhamdulillah tos biasa ibu upami di lemur ieu upami aya nu ceramah di panggung tara dibere cai tos biasa cenah dasar nu pae Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh tak geuning cai datang ibu haroyong ka Mekah sok nu pai dieu entong seur anu lalu lalang ka ditu ka dieu caricing Elsa duduk Andin calik Andin sareng eta na we sareng eta tos nuhun Kang nuhun mudah-mudahan akang ditampi iman Islam nya tinggal da panitia eta teh Bu tos ganggu acuk bodas maot ge da moal dibungkus kudu hideum kudu bodas acok boeh kain kapan matak akang nu masih ancai mun maot ayeuna teh gampil kantun ngurebkeun cok ibu haroyong ka Mekah hoyong umroh hoyong tiasa ngalaksanakeun ibadah haji hoyong angkat ka tanah suci tos dalatar acan hoyong daftar henteu atuh da cenah aya syaratna daftar teh nya aya ibu kudu daftar hoyong ka Mekah berarti lamun daftar ibu kanggo ka Mekah tah syaratna nu utami teh kudu aya dukungan ti salaki heula Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin. Karoret. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Dah itu tong bahil aja. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Keheula kencan tamat pokona mah nyanyahuanan geus ama badu deui. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Uyos kang teu kedah nganggo sedotan sok komong pipi kaditukeun deui. Tos caralik. Lanjut. Nah. Muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bade masih kenaon eta susu ultra. Mun sok atuh. Aya kumager panitia. Apunten akang ieu teh cai teh tos sabaraha rupi ngan teu aya nu cocok hiji ge. Di Pasihan Adem Sari da abdi teh teu keur barusuheun. Dibere larutan jiga nu keur sariawan. Ieu aya susu ultra jiga nu rek sarapan. Teu aya nu cocok Kang. Kaleresan abdi teh panyawat nu dikaraos ku abdi teh tunduh Ibu. Keheula tunuh mah teu hade ku larutan, tunuh mah moal sae ku Adem Sari, da tunuh mah sae nage ku naon? Ku sare ece. Ngan abdi kumaha deui mah nya kudu sare dina panggung. Ari ibu mah ayeuna nuju ngaos nundutan wajar. Ece nu belah ditu komo nu beh tungtung mah teu katingali bisi ngalengut tunuh tepikeun katibra kajen ku abdi moal dicarekan. Budak ngora keur ngaji ayeuna nundutan silakan hal wajar ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah lain wajar tapi kurang sare ece. Naon ari ece kanu ceramah nyebut kurang ajar. Abdi mah kakara mangih nu aredan kieu jemaah. Ka abdi nyebut kurang ajar. Ngan uyos teuing ibu abdi mah terugi. Ku ibu disebut kurang ajar, ku ece disebut kurang ajar, abdi mah muarek amek-amekan da anger balik mah ku panitia bakal dibarokahan ece. Nyanyahoanan dibayar. Bahanan cicing eta mah urusan panitia. Yuk sadayana ibu muji syukur ke Allah. Urang parantos tiasa angkat di bumi ka dieu maksud bade tolabul, bade nyupri pangar, bade pangao, bade pangaji, pangaosan teh pangaos, pangajian teh pangaji. Ari pangaji teh harga, pangaos teh harga. Berarti ibu nu angkat ngaos ka dieu, akang nu init ngaji ti bumi ka dieu, ieu teh kalebet jalmi anu berharga. Alhamdulillah. Mapai jalan sok keluarkan sorana cok. Tong ditahan bisi jadi batu kadituna setruk sok bekaskeun. Mapai jalan tah ngajugjug kapangaosan. Cek abdi ge da teu kapalang aredan hirupna teh. Timah teh ece teh lemur kadi teh meuni eueuh tujuan kapan urang teh kadi teh bade pangao. Sok balikan deui. Maaf kade murang kali bilih gebis. Mapai jalan ngajugjug
Oh gitu. Teu karasa capek nak sabab make kendaraan. Ibu kadieu naik motor teu? Bilih ieu masalah saeusna jamaah anu angkat ti bumina naik motor, eta motor ibu ku panitia di bensinan henteu. Eta ibu angkat ka dia bilih aya nu naik mobil rombongan kana angkot ngiring jeung babaturan ku palurah di ongkosan hanteu. Berarti ibu ka dieu teh berkorban sendiri. Nu jajan duit olangan, nu naik motor meuli bensin duit olangan. Apakah ibu angkat ka dieu kana pangaosan teu aya nu muruhan, ibu merasa dirugikan tidak? Kompak merasa dirugikan tidak? Karena pengajian mah ibu panitia temuruhan, lurah tengah hadiahan, jangan merasa dirugikan, tapi orang kudu merasa diuntungkan. Karena apa? Setiap langkah kaki, ayunan tangan, angkat karena pengawasan, dosa maku Allah tita tadi tos dihampura. Itu yang berharga, hadiah ti Allah. Alhamdulillah. Ibu garaduh dosa henteu? Ageng alit. Panggede-gedena dosa teh awe. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap. Ojo sana situt. Naon si eta jijikana hitut deui. Itu tuh jeung tarik atulah grup itu. Hitut. Da gede hitut mata-mata jadi dosa ari oco. Mun ibu hayang hitut ditahan bahaya komo. Bekaskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lemur naon ieu teh namina ece? Cibeber. Di Cibeber di dieu di kampung ieu di lokasi ieu sok aya pangaosan rutinan. Muludan. Rajaban. Sholawatan. Yasinan. Tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot. Nu marawat tarahlil. Dolong. Iya jemaah aliran sesat. Nu marawat tarahlil. Nu hirup ngepluk udud. Ibu. Ya cakap deh bu daripada teling gitu mending sare lah. Kalah nyesatkeun batur. Sok tali brawe tali bra. Sarare ece. Da paling genah, paling ngareunah ngaji mah barisa sarengan ya. Namanya barisare. Teu areling. Astagfirullahaladzim. Yuk ibu sarena bacakeun kalimat hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah ngan abdi ibu ningali jalmi teh geuning ieu nu hadir ngaos teh teu seragam rupi-rupi acukna. Nu beh dieu sarua ece teu sarami da rupa-rupa. Acukna rupa-rupa tiungna rupi-rupi itu bapak kopeahna teu sarua ngan titip ece balik pangajian muharaman urang kajeun teuing tiungna rupa-rupa kajeun teuing bajuna rupi-rupi nu penting sabanara ece pangajian muharaman tong boga panyakit paru-paru ningali seragam batur nu rupi-rupi boga panyakit paru-paru karena kabita ningali seragam baju batur nu rupa-rupa. Yuk aya nama urang sarupikeun ati. Kajeun akang bari ngepluk udud. Kajeun akang bari naroong kitu. Nu penting mah akang tujuan sing sami angkat ti bumi. Abdi lain ayeuna kang lain ayeuna abdi nampik kana kanya akang. Ngan aslina abdi mah teu bungah dipelongkeun ku abah. Teu abdi mah teu bungah dipelongkeun ku akang. Teu bingah dipelongkeun ku aki-aki. Kunaon pangna teu bungah bisi akang ka dieu salah niat ternyata ti bumi bapak lain rek ngaji si horeng kunaon akang teu ngicep-ngicep ningalikeun abdi ti tadi hegmah angkat ti bumi lain rek ngaji karena penasaran ka dieu hoyong ningali abdi da aya nu kitu teh tuh tingali si abah meuni make celana panjang meuni gaya biasana ge sok disarung kana rutinan mah ari bade ningali mubalighah geulis mah di celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Bu, ibu, yuk urang sarupikeun ati urang hirup di alam dunia teh sementa. Sing kompak
Nabi Muhammad doai ge wafat ngantunkeun alam dunia komo ieu sadayana sarua ieu teh calon ahli tong sieun kumaha tong alim kumaha dasana ge bakal mah nu kolot maot sok bantu nu kolot maot nu ngora oge milu nganterkeun maknya milu maot. Astagfirullahaladzim. Matak tas muharaman teh ibu yeuh meme urang maot titip akidah titip kalimat thayyibah yuk kuatkan iman sabab hirup penuh dengan uji. Bahkan cek beja di lemur di dieu mah cenah loba jurang-jurang kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Makana lalaki kahade hati-hati sok seueur pepenak jeung ranjau kehidupan. Cing randa di kumaha atuh ieu teh. Astagfirullah. Aya di dieu rana aya. Nu mana? Oh eta. Aya palurah. Ya palurah ayeuna teh nuju sasih Muharaman. Sok teh amankeun burang kalina. Hawatos bilih ragrag. Janten eta fokusna ka murang kali abdi teh sieun tigeledag. Bu aya palurah ya ayeuna teh sasi Muharam di dieu seueur janda seueur yatim piatu mangga ieu mah khusus kanggo palurah yatim piatu santuni palurah janda tua kawini. Atuh wios ecetong era jadi rana keun bae randa ge nu penting mah ngeureueuh ibadah ngeureueuh ngaji di mana aya rana ngeunah rana ngeunah mun ngeunah ge laku puguh matak jadi rana ge bau datang boro-boro ibu tuh si akang nu tadi mere cai ka abdi sarua eta teh dijieuna mah tinu barokah cek kang parah ya jemaah teh kudu dirarukiah ya ka eta nu mere cai nyebut bau ibu lanjut sing areling atuh yuk kuatkan akidah ad-dunya mahalun lil balwa dunia teh ibu tempat diuji tempat dicoba mata kurang sing kuat iman sing kuat ku goda sing kuat kurinta hidup adalah penuh dengan uji mata kahade kalimat akidah kuatkan iman la ilaha sok ibu ayeuna keur emut ka Allah kalimat thayyibah dibaca dalam hati la ilaha illallah akang keur ngaji ibu ayeuna nuju ngaos dilepaskeun nyawa ku Allah pisah jeung raga bari maca kalimat la ilaha illallah maut ibu jeung bapa husnul khotimah ngingwa ka amin da sakarat nage acan insya neng ulah kena geulis cenah mah maot teh isukan we da ngorak kene tu tamang nu tadi masih hancai tukang kamera tilu tinggal aja dialak diilik ku abdi nu beh dieu baru ngah nu beh ditu baru ngah ieu tukang kamera nu tilu kabeh ge sarusah kunaon disebat susah teu kabeuli kopeah acan hayang we noongan wajah batur ari wajah sorangan kopeah ge teu kapeser tapi punten akang nu nganggo kopiah tong merasa kepedean. Can karuhan nu di kopiah asup ka itu. Nu di kopiah wae can karuhan asup ka surga komo. Tuh, si rasi itu kerja di permasalahan ece. Ayeuna ibu ngarango tiung alus ece ngarango acuk mahal. Punten Bu, teu acan kantenan tiung ibu alus, hatena alus jiga tiungna. Leres can karuhan baju ibu hade nu dianggo hate alus jeung bajuna da sok seueur angkat kana pangajian tara tinggalin dina rutinan sok pangpayuna angkat kana pangaosan tapi aneh ongkoh getol pangajian jeung dulur henteu akur aya nu kitu jeung tatangga sok pase
eta kana hutang hese gawena ngomongkeun Bang Emok teu dieureunnan aya nu kitu aya da ieu teh benten ibu jalmi teh hatena teh teu sami kadang mah niatna ge teh bumi teh lain rek ngaji katingali da kana boga gelang hiji hayu we gagaro deket BET berarti eta mah ngajina teh rek pamer ku gelang hiji boga ali 2 gram setengah si eta mah hayu we sasalaman da eta boga ali boga kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju awas ibu Allah mah teu ningali geulis teu ningali kana tampilan teu ningali pangkat jeung jabatan Allah ningali kana hate jeung amal perbuatan yuk tanamkan akidah kuatkan iman la ilaha sareng la ilaha illallah la ilaha tarikan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah yuk la ilaha semuanya ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa sholawat ka Nabi supados ku Nabi dipasihan syafaat waghfir lana ma madha Maulaya sholli wa sallim da iman abada bika khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al hoyong pangaminankeun ku sadaya tanpa terkecuali ceyayah ceodah ngiringan cekokom cerodiah miluan ceeis cetuti cenining cenunung ngiringan sok aya ngaran eta aya tadi abdi ge aya ngaran eta teh sagrup 15 urang unggal perbo teh sok ngariung di imah cenunung bari araremok dipingpin ku Ceeti saya berjanji janji Bang Emok aya di dieu Bang Emok aya nu sok unyak anyu ka Bang Emok moal di dieu mah moal aya insyaallah moal aya nu ngaku ece sok aminan ku sadaya siap panitia sareng jamaah keheula da teu acan doana eta mah sanes doa Bu neme nyebat nu bade didoakeun panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah doana mugi diijabah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa tong bosen maca sholawat lana ma madha ayeuna mah tungtung nawungkul sok bantuan ku sadaya sasarengan nyora mun keur ngaji kudu jempe nah ulah bari nyoo wae komo bari ngadon tibra awas digondol kelong hirup loba nyeri hati tarik komo lamun teka bagi BLT tarikan mumpung aya palurah nu disalahkeun mah Pak RT
ngajar Pak RT goreng tuluykeun salawe 20. 25 neng 20.000 nama. Mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa. Hiji deui kagok dina kalapa manggih kacang polong meuli padi ti Ciawi tali tu si bapak meniting parelong ningali abdi mirip Nikita asik ya Robi bil makosidana mamadho karomi. Bahasa Sunda tong dipermasalahkan, yang penting sholawatnya. Urang ningalikeun cinta ka Nabi da urang teh umat Kangjeng. Sok sanajan kita bukan cicing di negara Arab Saudi, da urang mah di lemur di dieu ibu di Tasikmalaya di negara Republik Indonesia. Ngan ieu ge sadayana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syukuran ka Allah negara urang teh geus merdeka. Agama orang agama cicing di Tasikmalaya di Indonesia. Matak ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rokaat. Aina makan aja 17 Agustus. Astagfirullah areling. Ibu ari ibu. Bu, ayeuna teh can bulan Agustus encan. Bulan Juli ge encan. Geus rek ut RI-an atuh. 17 rokaat. Lohor sabaraha rokaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Oh, sok lakonan tong ditinggalkeun da eta teh kawajib. Bahkan ayeuna Muharram nu ayeuna sok bapak kompak dina ieu pangaosan. Bapak-bapak lalaki loba, aki-aki kam dieu ayeuna ngaji, anak muda ngiringan. Tapi saya tidak ridho, teu bisa ngahijrahkeun diri tas Muharraman ternyata di masjid nu berjamaah anger aki. Sok di dieu nu sok berjamaah di masjid budak ngora atau aki-aki? Cik atuh ibu teh nu boga salaki ngarora teh jurungkeun. Sesah. Bere vitamin. Vitamin naon? Hiji ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu. Tuh areling. Rek kumaha salaki init berjamaah kalah dibere pepentel. Atuh kalah ngagentel, ngaganyel meureunnya. Ih, dibere susu. Parah. Ibu araya ibu mah ari rumah tangga hayang genah hayang ngareunah hayang tumanina ari salat berjamaah salaki tara sok dah hayang betah mah kuncina salat awal waktu salaki jurungkeun sina kamas meungpeung salaki ibu teh cag jurung tong boro-boro salaki ibu cager gering ge salaki ku ibu teh paksa sing daekeun init ka dokter gering ngadorek sakeun nu cager digogotong ka masjid. Astagfirullahaladzim. Geus teu areling ieu mah. Uyuhan palurah sabar ngurus warga nu aredan kieu. Geus ngaku sorangan kurang saon. Untung teu kurang sakilo. Bu. Araya. Alasan cenah hujan atuh kunaon ece teh make payung cenah dipake ku salaki. Mun hujan make mun leueur mawa, mun poek mekel, batre sina kamas, mapai jalan, ngajugjug ka hiji masjid, teu karasa capena sabab aya pamaksudan, hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan, najan poek bari leueur teu paduli kajeun. Teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Naon tempat nu dituju? Rek ngalakon kawajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kawajiban nu teu meunang ditinggalkeun?
Salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 darajatna ganjaran tinu kawasa. Teu eling da ceten teu. Sok kacamata malikir teu areling wur bari teu ngalungkeun 1000 acan atuh. Pamaulak diakhirkeun. Naon nu ulah diakhirkeun? Pamaulah ditinggalkeun naon sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan. Naudzubillah min. Ibu ayeuna gaduh tanaga ayeuna boga salaki gagah perkasa punten Kang sing sadar kagagahan bapak teh dibere usaha. Digagahkeun teh kusaha, dikuatkeun teh kusaha. Tapi kenapa seueur lalaki gugagahna sombong pedah kagagahan boga ternyata teu sadar eta kagagahan teh ti Allah. Ari leungeun mangul ayeuna pare ku sorangan kaduga sakarung. Para pamuda ngangkat barbel besi 50 kilo ku sorangan mampu. Nah ari ka masjid ngan ukur ngangkatkeun leungeun 2. Allahu Akbar. Kenca jeung nu katuhu lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 seueur keneh nu teu kaduga. Aya nu kitu. Makana kade Kang, lamun leueur kantunnya nak ieu tong jadi halangan, lamun hujan tinggal make maksakeun init ka. Tuh. Alus henteu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid. Henteu, tuna we di luar payungna mah. Sae kumaha ari ece. Manya salaki batur salat nyekel payung we. Tuna di luar tuna. Sok ta anak muda hei nu di belakang para pemuda saya bangga ayeuna ngiring pangaosan. Titip berjamaah tong ditinggal. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan. Jika sering kau tinggalkan, innalillah. Teu kaci leungeun ditato. Teu kaci ece anak ece. Beheung make kongkorong, leuheung lamun ku emas doraka ge payu keneh kana duit. Ieu mah di kongkorong nage ku tali sapatu. Gagantel nage kunci lomari. Dianting lain ku emas ku kawat nu hideung meunang mulung. Bahasa geus lain turutaneun, anjing. Waduh, leungeun ditato, di udag suang mah leweh. Kuaya kali itu mau pajalan mabok minuman keras nu diinumna whisky brandy Manson kate topi miring jadi pelbel beka pelbel empel anjing edan di dalahar. Hei anak muda yang namanya narkoba tong boro-boro loba saeutik ge har. Sok bantuan narkoba? No. Narkoba? No. Pokari sweet? Yes. Uy handai narkoba? Pokari sweet? Oplosan? Larutan? Tawuran, ta'aruf, jablay, janda, itu tuh janda yes. Jika nak ngasaan janda mata yes. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk matak tak ieu buyeuh. Aya di dia judul. Aya kusae ieu panitia. Ngadamel banner teu aya lemur teu aya tanggal Gusti Majelis Taklim An-Nur Gema Muharram 1448 kajian eta mah saeutik angkana gampang kemah bisa dihapus saeutik ditipek kreasi seni santri. Kokohkan hati dengan iman, ukir prestasi dengan ilmu, dan taklukkan dunia dengan Quran. Hade. Teu aya foto. Di batur mah pan sok aya di dieu tah dipasangkeun nu qori nu ceramah. Ieu mah sae panitia teh ngirit. Ngirit. Mun ngan ukur kieu tahun hareup bisa dianggo deui. Tinggal ngahapus eta mengesan ceuk ganti gampang. Tah ieu teh alhamdulillah, tepuk tangan untuk para panitia. Coba Bu, lamun aya foto abdian, tak abdi mah sok hariwang teh kitu.
beres acara kadang sok digular-goler abdi masuk pernah cek pengalaman meureun tas aya acara teh sok digoler-goler sepanduk teh aya foto urangan kapal kasampak teh liwat ka lemur eta keur dipake moe pare foto urang keur dipacokan hayam cok Astagfirullahaladzim lanjut lanjut araya kene iya menikat nameja menikat rapang jika nurek jualan nuhun kangnya kopi jam menit kagok dua ya nu hideung aya nu coklat eta teh good day sareng ayeuna kapal api mun ngan ieu teh abdi teh peurih angen Kang ari peurih angen mah teu hade ku kopi sok kalah beuki kambuh tah biasana peurih angen mah ku Yakul biasana mah hapunten panitia sanes nyuhunkeun ngawartosan we lain cek modus ima cek medis cintai ususmu minum Yakult setiap harus itu bun mangga PR jang panitia ulak ilik karena panggung teh asarek diulang tahun kan raramai nu kieu bun komo tadi maloba kemang jigang dadaudan asa di kadang sapi lanjut itu lanjut tos ibu hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi. Ya tepan judulna ge muhara. Bu. Araya kene ieu teh henteu. Sok, fokus neng. Hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah. Tah ibu tina muharaman ieu hakikatna ti Allah ibu sing bisa ngahijrahkeun diri. Nu tadina sombong sing jadi tawad. Nu tadina koret sing jadi bag, nu tadina kedul sing jadi get, nu tadina bodoh sing jadi pin, nu tadina ayeuna kebluk sing jadi daek. Kan, Bu, tingali akhlak mulia Kangjeng Nabi ku Syekh Ja'far diabadikeun dina Al-Barjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawad. Nabi Muhammad sok naon yang eta piring naon oh tos tilas barang dahar eta kari cangkangna nadus tingali ieu teh blok ahli barang dahar sugan teh di abdi we wungkul di doge sami nya di Cibeber ibu-ibu mah ngajina teh kitu tah nu pentingna teh daek hadir kana pangaosan aja ieu dahar-dahar sadidal haya'i wat tawadu. Bu, Nabi Muhammad sadidal haya. Hidup di alam dunia Nabi Muhammad baseur ka isin. Ari urang mah lain loba ka era sok nyerak. Beunghar sombong. Beunghar koret. Ieu nu miskin loba omong. Kanu beunghar teh ngadongdolekan dah cenah si eta mah beunghar ge koret. Si eta mah beunghar ge sombong, ari manehanana keur miskin loba omong, init kana pangejian muharaman, kana muludan, ari udunan teu milu, ari senek hayang dua. Da sok aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen aja. Bu, watawadu rendah hati teu sombong, neng nu ngora, neng mun ayeuna ngaros rupa geulis, pameun teu hade, emut neng 60 tahun ya akan datang. Neng teh geus moal geulis kieu tuh jiga emak nu di tukang. Emak kapungkur mah cantik jiga si neng ayeuna mah kieu peot, geus peot mah hiji waktu urang teh pasti bakal maot. Mun neng ayeuna gaduh pacar, gaduh lalaki nu hoyongeun ka neng, ari bobogohan mah ulah da teu meunang dilarang haram doraka. Jeung bisi kecewa karunya neng, bobogohan 5 tahun dikawin ku batur. Aya nu kitu teh pan aya. Aya cukup satu kata puas nu kitu teh. Engke neng pacaran mah setelah nikah indah keun jodoh mah geus dipasangkeun ku Allah. Ngan ibu lamun gaduh budak parawan minimal ibu sing gaduh cita-cita jeung kahayang boga minantu teh tong neangan anu bara gajul tapi kasantrikeun. Sok tak ka Umi Haji ka teh Haji Noneng. Hoyong minantu santri mah ece nyuhunkeun we hiji daftar karaos ku abdi Bu gaduh minantu santri mah ngareunah. Genah sok ajaran ku ece boga minantu santri mah mitoha koret di rukiah pamajikan cerewet di adanan ece. Ibu makana kasepuhan di dieu teh Pak Ustad Said teh Pak Ustad Epul
Pak Ustad Epul doakan ibu sing panjang yuswana. Neng sok diuruk ku Pak Ustad Epul. Oh sok. Neng tiasa ngaji diurukan ku saha? Pas tah ibu teh singartos atuh. Nabi Muhammad tos teu aya mencintai Kangjeng Nabi, urang tos teu aya nabina, aya pewaris Nabi, ulama, kiai, tuh Pak Ustad Epul mun ibu cinta ka kiai sami jeung mencintai Kangjeng Nabi, sok sing tawadu tong sombong boga harta, nu aya mah sodakohkeun bikeun ka Ustad Epul. Laras? Ulah keprok bari teu mere aja. Perhatoskeun nasib kiai bangga ibu anak bisa ngaji. Setahun sekali mah terugi. Sok bere THR kiai teh sarung BHS nu 1 juta. Iya mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Pantesan di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur ecok. Ditengor ku larutan geura. Ka kiai nyebut juri gagabah. Ibu sing areling. Man akramal ulama pakot akromani, nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka nabi. Ari ibu kiai disebut jurig. Bu, ibu sok ayeuna lamun Pak Ustad Epul ngantunkeun bade saha nu ngagentosan. Si Akang eta kala olohok teu puguh kitu. Pak Ustad Epul ngantunkeun da moal bisa gantian jadi Pak Ustad Epul. Pak RT mau tipayun mah teu hariwang, Ustad Epul ge tiasaeun jadi RT ce. RW mau tipayun mangga Pak RW jung tipayun. Pak Ustad Epul ge siapeun terdepan lah ngagantian jadi Pak RW. Sekalipun tukang son mau ti heula gampang Ustad Epul tinggal mau manggul salon mah mampu lah. Itulah kelebihan kiai ece. Tapi lamun Pak Ustad Epul ngantunkeun tukang son mau bisa ngagantian jadi Pak Ustad Epul, RW ge sami, RT ge sami, mata lamun bisa menawar ka Allah. Nu mau teh wios Pak RT we heula. Aya Pak RT. Pak RT atuh dah hirup ge kalah lobat nyeri hate. Matak baregang ngaran RT mah ce. Nya. Da RT mah tuh singkatan namanya ge RT ripuh teu puguh. Komo RW ripuh wae. Matak mending jadi ustad usaha tara anak deres ce. Ibu, Bu, iya pan aya pasantren atau ibu teh bangga anak bisa ngaji menang Pak Ustad Epul nu ngawurukan. Ibu teh da geus maotna keur sakarat engkak-engkakan mah teu butuh ku anak nu bisa nyanyi, butuh ge ku anak nu bisa ngaji. Matak ning sing janten istri saroleha. Ulah jadi awewe runtah. Terang awewe runtah. Nu kieu ya geuning neng. Panona alus. Sok da teu kolot teu budak dibawa edan mah nyamung lah. Sok urang aredan neng lah. Ditempoti hareup. Sok tuluykeun ce, sok ngiringan atuh ngiringan. Edan sorangan mah era ce ayeuna mah lobaan yuk. Ngan hanjakal kalakuan gunta ganti tesirikna jadi jablay jerkut 15.000 totojer na jukut jersik 15.000 totojer na keusik na udu nahakuna onu gelis asik tuluykeun nu bangor bener siga asa aing bisa payu atungtungna tuluykeun kulit aeuy huntuna bodas tepung abiwir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji neng karunya ngacaprak ge da rugi eta mah ari abdi ceramah kumaha lempeng na huntu teu rugi nu penting mah jadi doa ti sararea goreng sangka punten Kang Ustad Epul tak eta nu goreng sangka mah abdi mah demi Allah ka dieu teu maksud rek neangan duit da teu leungit duit ngan mamanawian we sareng susuganan
Abdi wangsul ti dieu jadi namah-namah dulur cek. Bukan pan resep abdi teh tepang jeung nu aredan. Resep kumpul jeung nu teu areling. Ieu teh jantan wargi nambih baraya nambih dulur. Tah ku nambih dulur seueur wargi ladang silaturahmi abdi wangsul ti dieu moal hese narima amal kasayan. Geus moal bener. Lanjut Ibu lanjut. Bangga anak bisa ngaji, tong bangga anak bisa nyanyi, teu bisa ngaji marug. Oh, ibu tengke teh nuju sakarat. Boga anak bisa nyanyi, da teu bisa ngaji, da ku ibuna teh diserenkeun ka kiai. Budak nyung cerikan inungna nu keur engkak-engkakan. Ya Allah. Inung teh kudu ditalkinan tapi kuring teu mampu teu bisa. Da bisa nagengan ukuring nyanyi. Budak ngaharewas cepil inungna. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Maknya inung keur sakarat dibere nyanyi-nyanyian aja. Coba ieu bangga boga budak ibu barisa ngaos alhamdulillah. Ibu teh engke ketika membutuhkan talqin jeung Al-Qur'an bakal dideketan ku anak nu bisa maca Al-Qur'an. Cek budak teh Yasin. Tuluykeun innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak nu kenca ayeuna ibu ngaos Al-Qur'an tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli qadir. Anak nu katilu nalkinan bari nyangkeh mastaka inung jeung bapana diharosan cepilna kenca jeung nu katuhu mama tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa inung jeung bapa bagja ninggalkeun dunya teu hariwang anak ditinggalkeun ku inung jeung bapana da ibu maot husnul khotimah dianterkeun ku anak anu saroleh. Alhamdulillah. Matak di tos aya pak kiai aya pasantren. Bu, tong gengsi anak bisa ngaji, justru kudu bangga anak bisa ngaji. Ibu tong era budak ayeuna di pasantren, biarpun aya penghinaan, sok aya bahasa kieu pan ka santri mah, dah cenah budug. Santri budug punten Bu tingali Umi Haji Noneng saangkatan di Miftahul Huda. Ayeuna mah janten ustadah ceramah ka ditu ka dieu kapungkurna mah budug. Kori mubaligok ustad ustadah sadana ge mantan bararudug. Termasuk Kang Epul oge sami eta teh mantan budug. Abdi oge bisa kieu teh ladang masantren eti. Maknya bisa ceramah ladang budug. Atuh Gusti nu Agung. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman. Jadi neng bakal karos nama isukan ayeuna nyeri hate budug-budug isukan mah geus mangfaat ilmu abdi dionang ka dieu. Ibu baheula mah budug dipikir-pikir mah geuning alhamdulillah budug-budug ge barorok ece. Di mana aya budug barokah ngacaprak. Astagfirullahaladzim. Tawadu rendah hati ulah sombong, neng geulis tong sombong. Isukan mah peot. Ibu kapungkur gelis, keur gelis mah geuning ku salaki gesok dikeukepan. Ari ayeuna mah boro-boro dikeukepan. Sakalian malam Jumaah we saminggu sakali salaki meuning emu ngeukepan da kalah napakuran pamajikan. Bari ngahuleung ningali pamajikan ya Allah. Ieu teh kunti atawa pamajikan. Susu ditoel meunit teu oyag-oyag. Kalah keung. Dibawa nang karak nampuyak juga ceplok nog. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa nyangkerek bahe. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Awas Kang, kan baik Kang. Syukuri nikmati sok ti ayeuna tas muharaman hijrahkeun diri. Kan baik nyelapna huntu ge itung-itung ngegel baso urat. Boro-boro dina ibadah na rumah tangga punten Kang ayeuna mah tas muharaman urang sing lebih bahagia lebih mulia tuturkeun rumah tangga jiga Kangjeng Nab. Bu araya sok ulah waka ngabagikeun snack cicing. Lanjut ye punten Kang tingali tiru akhlak mulia Nabi mah gaduh harta, Siti Khadijah gaduh harta seueur, teu sombong teu balaga, seep sanage dikorbankeun kanggo ngabela agama. Tah mata ibu ge nu boga kongkorong teh jeung geulang jarwal geura. Sok turutan Siti Khadijah erepkeun bikeun ka pasantren.
Mata abdi mah demi Allah teu boga kongkorong. Tuh abdi lain teu boga duit. Da ayeuna ge bakal menang ti dieu. Kanyat meureun sugan 10 gramun dipake meuli kongkorong. Ngan teu kitu Bu, da urang teh bakal maot abdi masok ngimut 2 kali. Umur abdi teh eceuk geus kolot teh geuning Yakul datang. Meuni lila-lila teuing. Jauh ka Alfamart. Alhamdulillah peri angen damang. Ngan ieu tuur leuleus. Hapunten panitia leuleus tur mah biasana abdi mah damangna ge ku krating deng. Mun ka treuteum na meja jiga nu rek jualan. Asli hapunten panitia abdi mah moal anu dileut da. Yakul moal dileut Pokaris moal. Ultra moal naon sababna rusras abdi inget ka incu. Matak punten panitia keresekan we lah. Ibu Araya tadi gak cara Umi engke lamun uiti Ciuber ieu teh cenah bolikeun nya kana kongkorong. Dah teu hayang abdi mah mikir abdi geus kolot salaki ngora keneh kumaha lamun abdi mau ti heula. Kakarek 2 poe dipake kongkorong ladang ti Cibeber. Geletuk teh modar. Salaki nu atoh manghi kongkorong anyar. Tuluy kawin deui mas kawinna kongkorong eta. Salaki kawin mas kawinna kongkorong urang ladang ti Cibeber. Coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti. Hei hayo oco-oco nu sok sararenam poe Minggu sia. Sing jeung si Besti senam teh. Tuluy ngabaso jeung si Besti. Maot ti heula salaki kawin deui ka si Besti nu nyamper senam. Mas kawinna geulang ece. Pertemanan yang menyakitkan. Sok mending ti ayeuna mung penghirup sodako. Jalma korete meregehe. Sok bantuan. Hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jeung ngagadesa. Oh Kang, daripada dipake ngagadesa sawah, daripada dipake ngadangdanan imah, mending bahagiakeun pamajikan ta Kang. Tong ku imah. Sok ku perhatian. Ece ulah hayang ngabangun imah 3 tingkat. Bisi ece mangoti heula. Rugi. Engke salaki kawin deui bulan madu di imah anyar nu melang ece. Cek, persiapkan amal sebelum datang Ad. Yuk Kang hijrahkeun diri yeuh ayomi pamajikan istri Akang. Ulah balaga kena boga salaki ece, salaki gaduh kakuatan, sok usaha tiap poe. Mun ayeuna motor dipake, tuluy na mobil nyupir jalan unggal dinten, hampura Kang, Akang sukses usaha bukan karena siapa-siapa. Hakikat Allah aya syariatna pamajikan nu ngadoakeun salakina. Matak awas tas muharaman, janganlah hei suami menyakiti hati istri. Sok. Tah kitu atuh keprok atuh tuh tah we. Jangan sampai dibiarkan istri Akang menangis karena kesakitan. Ieu mah unggal poe di juru dapur ngahihing corik. Tajam-tajam kata-katamu. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Nu kamari Akang tanggal 10 bulan Muharram teu mere hadiah ka pamajikan kodoan isuk. Ieu mah pamajikan geus wajahna berubah warna jeung rupa, timbul jerawat jeung kokoloteun, salaki amek-amekan nyarekan majarkeun teh teu bisa ngurus awak. Punten Kang, cantik itu perlu modal. Kakuping ku Akang katingali tah nu keprok teh korban. Di antarana nu keprok teh aya pamajikan Akang. Sok bekaskeun ce mumpung babarengan. Bu, tita tadi ningali Akang ngepluk udud 2 bungkus erep Kang, daripada dipake meuli udud bikeun ka pamajikan jeung meuli skincare. Setuju henteu? Nya teu adil atuh dah. Salaki erep rokok 2 bungkus, pamajikan mah teu milung nyot sakenyot-kenyot acan. Teu adil. Giliran pamajikan meuli baso, kapan salaki nu paheulana seubeuh ece. Bener tuh?
ce araya tah matak diwartosanengnya milih calon salaki teh tong nu kasep. Da geuning salaki ibu ge beki kolot teh lain beki kasep kalah beki kasap. Butuh masalah teh anu jujur. Sok akang sing jujur ka bojo perhatian agengkeun tas muharaman ulah dicarekan peda ayeuna berubah rupa geus teu geulis deui keun beda geulisna ge ku akang teu geulisna ge ku akang modalan ku akang. Bu lanjut ieu mah pamajikan hayang we dicarekan bare teu mah keur enggal nikah meleman pertama akang teh meuni teu aya pisan papasehaan boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan ayeuna mah kalah pagede-gede teu hayang ge dihajakeun pamajikanna sarua liwat ka hareupeun salaki prepet rek diuk ge meuni brot cenah eta palebah nangtung kana hareupeun salaki dut cek salakina teh anyir kenal pot bitu ce senangkeun bahagiakeun Kang meskipun ayeuna bojo teu geulis deui awas akang ulah pindah ke lain hati. Syukuri nu aya nikmati. Ibu bahagia rumah tangga mah lain ku logam mulia tapi ku akhlak anu muli. Di abdi ge tatangga loba emasna ibu unggal dinten. Daharna ge di rumah makan ampera, rencang sanguna ge jeung lauk nila. Tiungna ge euceuk merekna Joya El Jata jeung gelombang cinta. Caina ge Aqua, gelasna ge Pisensa. Sarena ge dina kasur busa nu merekna Alga. Geuning kunaon begang awakna si horeng rumah tanggana teu bahagia hatena kasiksa batina kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA rungkad besti itu mah mending keneh jiga emak jiga nini jiga aki duh sanajan nginum cinteh bari nu kamari tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy. Matak syukuri apa yang hidup adalah anugerah Kang berubah pamajikan tong pindah ke lain hati neangan awewe hiji deui tuluy poligami teu jiga Kang jeung Nabi mati adil teu adil moal bahagia nu aya makalah sangsara nu kolot jeung nu ngora parasea bener teu Bu? Oh silih tonyok nu kolot jeung nu ngora silih cabok nu kolot jeung nu ngora unggal poe parasea marebutkeun kanyaah ti salaki. Astagfirullahaladzim cak di baledog ku Yakul gerak beki parah eta. Astagfirullah makana ibu ge sing bisa servis diri ece araya salakina kudu saroleh tas muharaman teh pamajikanna kudu saroleh sokang soleh ka bojo senangkeun bahagiakeun tas muharaman mah pamajikan teh tong digawekeun. Setuju teu? Ieu mah pamajikan teh unggal poe buburu ka sawah batur ngaramet tanur ulah Kang teu kudu kitu boro-boro ka sawah batur buburu ayeuna tanur ngaramet nyetrika ngepel nyangu masak gegeroh eta teh kewajiban salaki. Setuju? Tos anjing mah caricing tong ngararejo. Antep eta teh kewajiban salak. Akang teh kudu ngemut Kang, bapak-bapak kaum lalaki bakal terasa sepi di dunia kalau tanpa ada istri. Hidup bapak akan hampa kalau tanpa ada wanita. Sok akang macan karuhan mampu diposisikan jadi awewe moal bisa Kang. Tingali awewe mah Bu, berang peting digawe 1000 kerjaan unggal poe kelar ku nyalira lalaki mah moal bisa. Ece mah geuning taroros. Kakarek nyaring ece mah geus pakupis leungeun teh nya. Nu katuhu masak nu kenca ngeyong-ngeyong budak terojol teh ucing da bisi kana lauk ditajong ku suku eta kulkas gigireun can ditutupkeun ku bujur dikiekeun kikituan bari otak mah ece hate mah mikir ka mana karep inget di kamar tas sare salaki meureun can diberesan mah spray da cadu salaki mah mereskeun ce ku ibu dirapihkeun keur ngarapihkeun teh kabayang salaki teh tadi tas mani meureun pabalatak di kamar mandi di zaman diilik teh odol jeung ayeuna sabun teh pasiksak acak-acakan ibu nu mereskeun aduh ningali kana deukeut ayeuna juru kamar mandi bru teh salaki ngadamrukeun naon seseukeun ibu nu nyeuseuh tuluy dipoekeun kakarek nyampaina sampaian purupuy hujan dijahit kakarek dijahit panas deui dipoekeun deui bener teh Bu? Lalaki osok kitu tara repeuting sugan teh ibu terek bisa sare tuning si teteh ocok budak ngagenyel
unggal wengi ceurik bapak nage wah orok jabri ge milu ngagoak cek wah da sabelah deui nganggur cek inungna teh ganeng bapak tong gogoakan oh tah parasmanan jeung budak hiji deui kop tingali awe makang berang peuting digawe berang nyamel ti peuting disamel berang nutu ti peuting tengah peuting susu teh meni offset ece sabelah ku budak sabelah ku bapakna susu di luhureun dadahan ai kutangdahna pun bujal bu awas kang hormati hargai wanita kunaon ku dihormati sabab wanita bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak well dari apa wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya hidup awewe tah kade ece teh tong hidup da kudu adil hirup mah salaki hargaan salaki hormati mi ibu janten wanita ahli sur kumaha wanita ahli surga bu pandai menyenangkan hati suami minimal ku bahas sok aya kang di dieu pamajikan nu pulutat polotot ke salakina sok sing tari kang nu sok jamotrot jamedud nu tara syukuran kana hasil pamere ti salaki napakah diberes 1000 jamedud alhamdulillah ece buhun teu kurang-kurang salaki mah usaha ikhtiar keun masalah rezeki mah Allah nu ngatur tos tertakar moal tertukar pasian palawangan ngorek ngaliwat bu salaki mere duit 10.000 sapoe alhamdulillah 50.000 sabulan alhamdulillah ngan lamun 3 bulan teu balik-balik usaha bacakeun ina atau ina kal kau salaki usaha innalillahi teu balik sote jauh ece da artosna masuk ditransferkeun ka ece innalillahi oh bu engke mah uing ngaosnya nyaros payunan caroge teh ulah bari popolot ulah bari sosorong ulah bari jamot ulah bari baket pacet tadi ge ece teh gede hit engke mah balik ngaji bu hareupeun caroge teh ibu teh titip sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangkak dangukeun obrolan salaki lain ngadangkak sok ajaran ke ece engke datang ti dieu ngadangkak teu puguh-puguh salaki ge lain atokeun sieuneun ieu pamajikan balik ngaji ti Ustad Epul jadi edan can ge asup ka jero imah nalawang pantau geus kieu bodul cek salakina teh itu aya bakakak hidung hidungnya tutung deui Allahu Akbar Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk naon atuh ibu nu terakhir ya pangna urang tiasa ngayakeun ieu acara hijrahkeun diri nu awan jadi hade nu kedul sing jadi getol nu koret sing jadi bager nu sombong sing jadi tawadu ngan ibu semangatna ieu acara panitia ngayakeunna kunaon karena ada satu tujuan dorongan motivasi gaduh rasa mahabbah ka Kangjeng bu ari mahabbah teh naon CIN hijikeun ibu cinta ka Nabi Muhammad tong asa-asa cinta henteu ari ibu ka palurah cinta henteu tah kupingkeun palurah baralik palurah yeuh naon da rugi palurah ka dieu ge eueuh nu bogohkeun hiji ge ieu awewe ibu tong boro-boro ditaros cinta ka palurah jawaban ibu teu ditaros ka caroge ibu ge ayeuna bu bogoh keneh teu ka salaki pasti jawaban teh henteu sabab cinta jalmi mah taralami cinta manusia matara abadi tak geuninganan kerating deng datang keur distapetkeun ku si ibi nuhun mang can ge diregot geus leuleus tuur teh cager ngan ieu riut mastaka asli abdi mah riut mastaka mah biasana damangna teh ku teh kotak ece kagok lah jualan halo ibu uyahan deui cinta ka Nabi Muhammad. Ibu lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki amek moal salaki nyarekan moal sok ibu buktoskeun kenya uing ngaos ti dieu ibu teh bari ngayong-ngayong budak ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad kanyahoan ibu ku salaki keur kikituan di amek moal
Tapi cobaanku ibu anjing. Ibu bari mepene budak. Oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Kanyahuanku salaki. Manya tadi cekek beheng ibi. Cinta ibu ka Nabi Muhammad luar. Aneh tapi nyat. Sok dari tarus ku abdi. Ibu jengkang jeng Nabi tos wawuh acan. Pernah pepenak henteu. Pernah kenalan teu. Pernah sasalaman teu. Pernah nguping suara merdunya kanjeng Nabi teu. Tapi kunon orang tumbuh rasa cinta itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta. Aduh sok, jeung jurig TV mah moal teh nyambung yuk. Yang oh lah tuh sakitu we makhluk yang bernyawa ada rasa cinta reka mana eta si bapa ngahareos ka bojona piwarang milarian teh kotak sigana. Mohon urwas arewos cinta ibu ka Nabi Muhammad namihan atau ngurangan. Ari cinta ibu ka salaki namahan atau ngurangan. Kunaon ka jalmi mangurangan cinta wajar da cinta jelema ka jelema ibu ka salaki teu lami karena cinta eta sokeuna kuseep eueuh lain setan. Nu moal seep cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta indung bapa ka putrana. Nabi tos teu aya titip ibu tuh al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Tageuninganan teh kotak datang deui. Hatur nuhun Akang, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun geus sagala aya. Terima kasih mun. Terima kasih tah riot mas takatos damang. Aya nama geus teu gaduh raraosan ece. Teu aya nama teu aya buhun. Hatur nuhun iwati ieu sesek rada di dada teh ece. Teh ieu hese ngarenghap teh teh eungap tah biasana damangna teh ku teh pucuk biasana. 1 2 3 4 5 6 lumayan jang incu. Mun tah ieu teh ieu tanu ieu teh rada pangawisna ieu mah ya. Tah ieu mah air putih aqua pipa, air yang amat sangat murah. Matak nu kieu mah kanggo nu teu damang. Matak ieu panitia mah sian cenuk ieu saha nu geuringna sing puguh namina nya bin jeung bintina gitu. Nah turun tah ieu teh Bu, saya dina Muharaman pangawasan syukuran urang tiba kana bulan Muharam. Di lebatan ieu panitia amaro bi sodakoh ku sodakoh. Ieu teh sodakoh ieu teh Bu. 2 amaro bi ma'ruf ku pangaosan. Urang aya nuju ngaos. 3 islahin bainan nas ku silatu. Insyaallah urang berkah silaturahmi komo kaum panitia nu ngajakeun ieu acara kalayan tujuan ibtigha amardatillah karena Allah. Mudah-mudahan nu'tihi ajron adzima, memberikan pahala nu berlipat ganda. Di batur makang datara hiji biasana ge sok sadus di batur makang. Terima kasih. Bapak teh saha nami teh? Ali Sahid. Ali Sahid. Ali Sahid. Resep abdi ningali janggot Akang. Terima kasih ya Kang. Pun ningali Kang adik-adik. Kang Ali ningali batu Ali. Ulah lali hey Mang Ali. Ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu yuk sadaya sholatullah semangat ala toha sholatullah mullah ala yasin habibillah yasin sadayana eling dulur ibadah berang peting ulah bisina kaboro sadaya sholatullah ala toha rasulillah sholatullah
ala yasin habibillah ala yasin teraskeun horeng maut borosok di datang teu ngageretek taya ngageretek taya tempo sholatullah sadayana terakhir sholawatna baca sholatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah taya berang taya raja di mana ajal to sumping temenang tempo anaking temenang tempo sadayana sholatullah sholatullah mullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammad jenengan nana Arab Quraisy na bangsana Arab Quraisy na bangsana. Mudah-mudahan ibu mau sholawat jaga ku Nabi di pasian syafaat ku Allah, mudah-mudahan orang di pasian rahmat. Angkat ti bumi ibu jeung bapak ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa arwih ti di urang sadayana mudah-mudahan sing karenging ilmu anu manfaat. Dikempelkeun urang ku panitia ngalangkungan Pak Ustad Epul sareng sada para panitia hakikatna urang dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang Ciuber nu keur ngaraos ayeuna jaga ku Allah sing dikumpulkeun di surga. Cipejeuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan, pepejeuh pamimaruli ulah ngupat ka awonan, sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan, sabab sokeuna ku paribahasa si kabayan, meulikina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Nu ngajawab lapar mah itu ece. Yuk sabada pangaosan ayeuna Muharraman, mari kita tingkatkan keimanan. Hiasi diri dengan ilmu, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Matak titip murang kali ibu, hubbillah didik sina cinta ka Allah, hubbi nabiyikum sina cinta ka Nabi, hubbil Quran wa qiraatil Quran anak didik sina tiasa maca Al-Quran. Ibu oge tong eureun sing istiqomah maca Al-Quran. Keindahan dalam Al-Quran luar biasa. Mudah-mudahan ibu sareng bapak nu hadir di dieu paranyang yuswana baristiqomah dina ibadahna. Murang kali sadayana nu keur ngararaos, nu keur sarakola putra-putri ibu putu sadayana sing saroleh. Doa abdi oge sami ti sadayana pidoana pun anak dua pun incu aya dua sajodo putra sajodo incu ge sajodo. Mudah-mudahan sing saroleh sadayana. Umi Haji Noneng karsan teman abdi pisan seangkatan di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Pokona masadia para kiai para ajengan nu garadu pasantren nu nuju merjuangkeun ibu ngamangfaatkeun ilmuna. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan ka istiqomahan, disehatkeun lahir batina. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi seurekeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawat. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Ustad Epul ngaku cinta ka abdi wayahna sing daek ngaberkatan. Kurang tarik amina. Terima kasih atas dukungan semuanya. Uyos teuing panitia teu kedah diemutankeun da panitia ge jalmi areling ieu. Eling teu panitia. Alhamdulillah panitia mah disebut eling, abdi mah tadi disebut gelo. Kiai disebut jurig. Si emang nu masih ancai disebut bau. Hapunten ibu, ieu panitia tong merasa keneh bangga. Wireh jemaah ka panitia nyebut eling, da abdi make nangtukeun eling henteu na panitia. Kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti panitia teh sing tarik
Kitu mun mere leutik berarti henteu tegede aja. Tos lunas panitia urang sadang dipitnah keluarga. Tikawit panitia disebut teu eling, tikawit MC disebut ayeuna itu tuh apa ku disebut bau palurah, abdi disebut gelo, ternyata kiai ge disebut jurig. Ayeuna mah mangga nyangakeun ka palurah kembali di ka palurah urus warga nu aredan kieu. Sok mangga enjing ku palurah canak ka ditu ka tukang ruqyah sadayana bade diinpus ka Jaka Sakartini ka TMC oge mangga. Ibu wios teuing ibu aredan, akang kajenteng aredan, yang penting edan urang ku Gusti Allah. Edan ku Allah membakal ngareunah waktu ngaji-ngaji, waktu ibadah-ibadah. Naon sababna urang kudu emut geus aya di alam barzah moal bisa ibadah deui, moal bisa balik di ka alam dunia, hayang sedekah moal bisa. Yuk ti ayeuna meungpeung urang hir samemeh ma maut, meungpeung urang cager samemeh gering. Yuk ibu, kesetiaan ibu untuk agama, keistiqomahan ibu untuk ibadah, mudah-mudahan ngahasilkeun rumah tangga nu sakinah dimodalan ku mawaddah jeung warohmah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.